Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nuku pribados dipihormat keluarga besar Bapak Asep Suhendi miwah Ibu Ernawati, urang sami-sami doakeun murang kalihna sing jantlih anu salehah, murang kalih anu saleh, murang kalih anu sabik, artinya anak lebih mulia dari kedua orang tua. Nuku pribados dipihormat pangresa Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syarif Hidayatullah, oge sahabat abdi Bapak Kuwu Gunung Larang, pangresa Bapak Nono Suparno, hadirin anuku pribados dipihormat, abdi dijajabku sahabat abdi Pak Haji Nurdin sinareng Pak Haji Wawan ti Cikijing, nedapi doa ti sadayana muga-mugi sahabat-sahabat abdi dipaoskeun yuswana, diberkahkeun rizkina, dipanjangkeun umurna. Ini nge-live kan Pak Kang? Udah. Oh, jangan di YouTube-in, udah. Urang ngaos sekedap. Pertama, materi yang saya sampaikan tentang anak. Margi acarana hitam. Anak satu adalah amanah. Amanah anu kedah dipertanggungjawabkeun sanes sungkul eusi pejit bungkus kulit, tapi yang paling utami etika, budi pekerti, akhlakul karimah nyaeta akhlak anu mulia. Sabab abdi pupus, bapak pupus, sadayana meninggal, terputus seluruh amal, illa aibil mana istisna, kecuali nubaris ngocor ka urang, sanajan urang tos berbaring di alam barja, walaupun kita sudah berbaring di kubur, salah satunya adalah doa anak yang soleh dan solehah. Itulah penting ngagaduhan murang kalih anu soleh anu solehah nu baris menerangi kita di alam kubur, yang terus menerus mengalir pahalanya kepada kita sebagai orang tua walaupun telah tiada, di antawisna doa murang kalih anu soleh tur soleha. Bukan doa anak yang kaya, bukan doa anak yang pinter, beunghar, pinter, kasep, gelis, kernaon, namun teu soleh, teu solehah mah. Hadisnya sudah jelas, doa anak yang soleh, doa anak yang solehah nu baris memberikan pertolongan kepada kedua orang tua. Kumaha tu carana hayang boga budak soleh jeung soleha? Tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah apa yang saya sampaikan. Kudu dibimbing ku wahyu, tidak berdasarkan ro'yu. Kudu make ilmu, ulah ku nafsu. Hiji, urang judulan we atuh da ngaji ayeuna teh judulna budak. Judulna naon? Budak.
Ari budak teh singkatan, B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, K-na hitan, tos dewasa kawinkeun. B-na bere, ieu murang kali supados soleh sareng soleha, berikan makanan halal lang toiba. Hiji, lamun hayang boga budak soleh tur soleha, kandungan rizki yang diberikan halal. Halal. Jangan berharap anak soleh, jangan berharap anak soleha, lamun dibere di paraban tina barang haram, termasuk tina riba. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Budak diberi jajan tina bank emok error. Pasti we eta mah moal bener ka hareupna ge. Kadituna teh ngadepo, masang slot. Iya, karena kenapa? Karena haram. Sakali di naukidan bade ngemutan budak teh bena bereun nu kumaha nu halal. Keun bae urang kuli macul kuli tanur, keun bae urang dagang, keun bae urang damel. Ya Allah, saya dagang, abdi teh tani, tapi tidak membuat saya kaya. Ngapa-apa tidak membuat Anda tidak terkenal, tidak membuat Anda populer, tidak membuat Anda kaya luar biasa. Teu naon. No penting mah halal, budak soleh, budak soleha, hati mutmainah, keluarga sakinah, itulah keutamaannya. Mau apa jadi pengusaha besar? Mau apa duitnya banyak kalau anaknya kena narkoba, anaknya jadi geng motor, anaknya terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Mata ke halal. Urang enteng ya. Kedah jadi ibroh, kedah jadi ilmu, kedah cana hikmahnya. Selenting bawa ning angin kalepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Eta kolot baheula mah tani teu pati lega, tani sawah nage pamere warisan ti mitoha. Boga milik boga rizki, budak masantren di Sunanul Huda, budak masantren di Manon Jaya, budak masantren di Latansa, budak masantren di Yaspida, budak masantren di Samsul Ulum. Karena kandungan rizkinya halal, bapak na tukang tani, eta budak apal imriti, apal kailani, juara MTQ musabakoh tilawatil Quran, juara musabakoh qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji. Nah bapak tukang tani, budak jadi kiai, kandungan rizkinya halal. Tingali anu rariweuh ayeuna di alam dunya, pan maca dina media sosial, anu duitna menang korupsi, anu duitna menang makaf biaya, anu duitna mengambil hak orang lain. Budak teh berusuh saneh jeung hukum. Geus moal aya ketenangan kanyamanan, saldo tabungan tidak menjamin orang bahagia. Eta kudu nu halal. Istri anu salehah mah dipasihan resiko dapur teh teu jugjug atau di mana ieu duitna pan kitu harta mah dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Tidak akan bergeser anak cucu Nabi Adam sebelum ditanya tentang satu umurnya, dua anggota badannya, tiga ilmunya, empat hartanya menang di mana jeung dikamanakeun. Eta budak teh kudu dibere nu halal. Mata budakna teh baheula mah saleh, soleha, lain bohong. Batur imah make parabola, ieu para seungeun. Batur imah minimalis, manehna bilik Tapi kan hirupna teh romantis, tidak ada anarkis.
Dia tidak punya tempat untuk bersandar, tidak pernah mengeluh karena masih ada lantai untuk bersujud. Bersujudlah, semua akan terwujud. Jangan menunggu terwujud untuk bersujud. Kalau baheula dagang, kalau mur batur ngangkleng ditanggung, dagang kurupuk anak jadi bidan, dagang sapu, dagang sampe, dagang tuangan kalemur, dagang coet, dagang mutu, dagang boboko jeung asupan, anak jadi dokter kandungan. Nah, karena halal. Dalam kitab Al-Azkar, salah satu faktor penyebab doa tidak dikabul makanan haram. Eta we. Hati-hati dengan makanan haram. Kudu ditanya ieu ti mana acis teh Bapak. Sok sieun meunang tina ngadu hayam. Itu ulah sareuri da pan kataringali geus sok ngadu hayam jadi kumahanya beungeun teh ciga jawer hayam. Ya duit teh di mana bisi menang nyokot hak batur. Istri anu salehah mah di mana di pasian resiko dapur teh ada sifat ihtiyat, ada kehati-hatian, teu langsung bunga ku gedena. Da ari masalah harta mah hapunten lain jumlah barokah. Mau apa Pak Kubu jumlahnya banyak tapi kalau jadi musibah sedikit Abah Haji mencukupi kan lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Saeutik tapi bisa ngadeketkeun diri ka Allah, ta eta harta barokah. Loba mobil mewah, imah alus tapi teu ngadeketkeun diri ka Allah, eta mah lain nikmat tapi eta mah musibah. Itu. Mata Pak Kuwu hampura ye, biar kita mah ke kantor desa ya, jalan kaki yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Dan moal walagrinya ditewak ku kejaksaan. Gara-gara ngadaang raskin teu dibagikeun. Riweuh gitu mah moal aya ketenangan. Halal. Saya mah sangat suka kepada pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Isu kasawah, asar ngalalahan. Eta keringat anu bercucurannya dina awak kurang teh bakal jadi saksi dina poe kiamat. Yen ieu salaki teh ngabelaan anak pamajikan si bejit bungkus kulit lahir jeung batina tina kandungan rezeki nu halal sehingga sesuatu yang tadinya mustahil jadi mustajab karena halal. Hati-hati tak. Sesuatu yang mustahil bisa jadi mustajab doana kandungan rizkina halal. Tapi kalau Anda makanan yang haram, hampura. Lain Allah nu teu nguping kana doa, lain doa anu dipasian ti para guru anu salah, tapi introspeksi diri, muhasabah diri, di mana eta rizki asalna. Bisi tina nyokot hak batur, warisan teu dibagikeun. Dengekeun tanu ngawok warisan. Bagikeun buru-buru. Pasok aya nu kitunya. Inung maot, bapak maot, kebon hayo di kebonan, boga bagi tara. Licik. Jeung anu jahatan teh lain anakna minantuna bedegong ka minantuna. Padahal minantuna mah teu boga hak waris ngaranna ge minantunya. Nah, aya wae cenah nu kitu ce. Bating salaki ece teh. Oh, nu halal gitu. Urang mah lebih baik mengalah untuk menang gitu. Ya, nggak apa-apalah. Karena dunia ini singkat kok. Apa sih yang diperebutkan? Kamu tanya. Kendaraan Anda mewah tetap kendaraan terakhir yang kita pakai katilnya. Nggak ada orang yang kaya, aduh ieu mah beunghar ya kana beko dikamakamkeun ge. Tah imam mau cenah karunya budak ngora urang kana RE-king we. Tah imam emak-emak cenah urang anterkeun we kana ojek pangkalan. Semua orang meninggal katil, bener? Oh sen-senan di katil mah. Sugan cek mangi teh eureun heula di rest area teu bisa. Kedah langsung ieu mah OTW makan. Makanya apa sih? Da moal nulungan harta nu sakitu loba ge, tetep nu bakal nulungan mah doa anak nu
Ari anak hayang soleh, ari anak hayang solehah, ari parab tina Bang Emok. Moal bener atuh mang rungkad, nu kitu mah rungkad. Dengekeun sanu sok hiji Mang ka Bang Emok. Ulah dipake nyeri da ieu mah ngaji. Nya jangan. Ulah dipakai bendu kudu dijadikan ilmu. Ulah. Nah cenah ajengan budak teh hese dititah salat, nah cenah ajengan budak teh hese dititah ngaji, nah budak teh teu berbakti kedua orang tua, bela jeung kolot baheula. Tuh dah salah dina resikona. Ari kolot baheula mah hasil tina tangan sendiri, mode nyieun raginang, nyieun basreng, kutu mayang, kue ali, opak, gula, peut, pinang, karya sendiri. Eta anu dipikir cinta ku Rasul teh, Maisah mencari harta halal dengan tangannya sendiri. Nyieun tiung, nyieun calana, cinos, training, Levi's, naon we? Halal, tak eta. Pan pedagang yang jujur mah akan masuk surga bersama Rasul. Luar biasa itu, luar biasa. Sok usaha we di barengan jeung usoli, dagang di barengan jeung duha, bekerja di barengan jeung berdoa, ka sawah ulah poho ngamparkeun sajadah. Jadi bersinergi hidup teh. Da atuh lamun jelema ayeuna mikiran bati we bati. Rieuh sia hirup stres lain bohong sia. Ngabejan we hayo. Untung jantung deg-degan sia mah. Rugi depresi gitu ada kehidupan teh ketenangan gitu karena memang yang ditargetkan hanya materi. Mungkin malam ini mohon maaf Allah memberikan rezeki kepada kita bukan dalam bentuk materi Pak Haji, bukan Pak Ustadz, Kiai, ajengan, mualim. Hari ini saya biasa-biasa, saya tidak diberikan rezeki dalam bentuk materi, ya, tapi Allah berikan rezeki dalam bentuk yang lain. Apa? Anak soleha khotam Quran, anak soleh daik berjamaah, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, awak sehat, pikiran tenang. Rizki itu lebih utama, kesehatan, ketenangan, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan berharap rizki dalam bentuk materi, uang banyak. Rizki itu maknanya luas Pak. Paku mohon maaf, semua orang tidak punya gaji, betul. Tapi semua orang punya rizki kok. Dan TKB boga gajinya. Enggak. Tapi rizki mah boga. Tukang sonpan rizki menang nyewa ya tuh. Parahaeun pan sapoting. Awas tah dipakai benar, ulah dipakai ngadepo. Itu. Jadi orang berpikirnya, wah hari ini gagal, wah hari ini tidak dapat duit, wah hari ini tidak dapat dalam bentuk materi. Jadi seolah-olah sempit. Tenang hati, anak berbakti, si istri soleha, mengerti tentang kekurangan dan kelebihan suami. Demi Allah itu mah lebih daripada dolar real. Tenang teh. Duit loba, saldo loba, mobil pabalatak, rumah tangga guludug, unggal pangih, dordar we hayo. Nyamanan. Ini jauh-jauhan disangka nyanung. Ayo we salah kita ka mana-mana teh atuh pasangan CCTV kayaknya. Salah kita karek ini kudu video call, mesti mana, mesti di mana. Sanajan duit loba teu merdeka sia hirup kitu mah. Ya mau karek keluar saeutik mana? Video call. Wah, rumah tangga gitu, rumah tangga guluduk teh mah. Urang mah init isuk balik asar gitu di telepon. Da teu butuheun. Bating dilapurkeun. Makanya bena bere nuha halal. Anak-anak, makanan yang halal ya. Nah, makanan yang katakan tidak sama narkoba, betul? Narkoba, no. Narkoba, bala-bala, alkohol, teh botol, arak,
teh kotak, tawuran, ta'aruf, intisari, no, intisari, adem sari, jablay, janda, aki-aki, yes, sebal seles bau bako, yes, 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 yes. Nanti isin ku inco, jablay, no, janda, yes. Hari itu ngomong lagi nges ompong nih, halah. Lanjutkan ayatnya. Kalau kita ingin anak soleh dan soleha, bete bereun nu halal. Lanjutkan halalan toiba. Toib dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Fi Dilalil Quran, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, ahli tafsir menjelaskan bil makna bergizi. Lain baik. Karena baik belum tentu bergizi. Ari bergizi mah pasti baik tuh. Mata kudu daek ngaji teh. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tidak paham jadi paham, yang lupa jadi ingat. Gitunya ngaji teh tah. Nu bergizi. Apa makanan yang bergizi? Kita kaji. Makanan-makanan yang sering dimakan oleh nabi-nabi Allah, buah-buahan. Pertama, buah tin. Watini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Jadi mohon maaf, anak itu usia 0 sampai 5 tahun, DHA, DNA, otak kiri, otak kanannya disuplai dengan makanan yang bergizi. Dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Ibnu Sina menjelaskan akan berpengaruh makanan kepada pola pikir. Perbanyak makan buah ya. Baru daki karena seblak sih mah. Pan eta teh pecin. Perasa nya pecin. Pan pecin teh Pak Haji mohon maaf kurang baik loh bagi kesehatan. Pecin, coba makan buah-buahan. Urang teh geus karolot yeuh. Makan itu bukan memanjakan mulut, tapi perhatikan nih perut. Nafsu level genep muncrut sia teh. Ngayer. Makanya makanan teh yang halal, pertama buah dia orang kaji. Barang siapa yang memakan kurma 7 biji ya di pagi hari, pagi kan 7, akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir dan guna-guna. Itu jelas hadisnya. Jadi isuk-isuk teh osok udud sama isuk teh udud. Timpa kopi hidung tong dikocek. Aduh, anu diomong-omong batuk, anu diomong-omong darah tinggi. Ai pagawean udud. Aya neng gitu. Nyata bapak neng eta teh. Sol gablek salaki teh. Di papatahan ulah ngarokok molotot. Cek istrina teh Pak ulah ngarokok wae atuh molotot. Mata pamajikan teh begang enggak dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Dibawa ke posyandu normal. Dipariksa ku bidan desa normal. Penasaran awak teh asa begang-begang teuing. Dirongsen ke rumah sakit, masuk ruangan radiologi, hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Hampura kanu baregang, rongsen isukan. Makan apa? Buah. Di orang aya cau. Oh, itu seratnya Pak Ku, mohon maaf nih, Pak Ku sering ketemu sama saya. Itu
pisang caunya kandungan seratnya itu luar biasa, luar biasa. Urang mah jadi cau dijual ternyata aneh. Ladang cau teh dibelikan kana naon teh, tong dijual kabeh teh dengekeun atuh dahar teh. Eta aya teh tuang-tuang. Da eta teh laku dengan nuraku teh wudun. Eta kudu hajat dibere cau da nu ngadahar teh. Rokok mah tadi pada buat rokok mah urang. So goblok salah kita deh. Bu, usia-usia kita ya, mohon maaf nih, anak-anak kecil, perbanyak makan buah ya, biar suplai makanan tersebut menghasilkan kekebalan daya tahan tubuh, imunnya bagus gitu. Sayur tah, geningannya Pak Haji Nurdin, Pak Haji Wawan Pundulur, ari kolot baheula mah pendidikan teh biasa-biasanya, tapi ngarti karena kesehatan. Ya. Dituum, disepan, dipais, dibubuy, disangrai, dibelem, matak tinggal liek. Mohon maaf nih, hei, panjang usianya orang tua kita karena satu pola makannya dituum, dipais, dibubuy, disangrai, hebatnya. Ieu mah ngagoreng enog minyakna sih mah 2 sendok. Kolesterol leng-lengan. Kolot baheula mah benernya. Nyangu ya nyangu. Nutu. Nya nutu. Napi gitu. Ngisikan. Tos ngisikan asupkeun kana asupan. Wadahan kana seeng. Asak diakeul dina dulang. Dihihidan. Wadahan kana boboko. Jadi kadar gula di karbohidratnya itu hilang, Pak. Ayeuna mah colokeun asa geus. Jadi ganyaran teh aku mesin sih mah. Mah tak ge sangu ge geningan 2 jam geus bau, 3 jam geus koneng, warnana berubah. Kolot baheula mah hek tingali. Sapoe 2 poe ge masih kene seungit teh. Benernya hebat pola pikirna, pola makan, pola hidup teh. Lain bohong, bener pola makan teh. Giningna kolot baheula ya. Setelah kita pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah, da minggu ge anger we ka sawah. Apaleun saya teh mah upacara ge. Biasa we salaki teh pan ka sawah. Make kaos geningannya pamere ti material. Setelan sawah. Make kaosnya pamere ti material. Mawa teh kokoneng, paranti nginum di sawahnya. Apal teh kokoneng? Pamasihan, panti dulur nanu ka Mekah. Pandi urang mah pakuwunya lamun aya dulur walimatus safar, ka Marekah ngareupelan. Balik ti Mekah teh urang sumpingnya, nepangan deui nya. Aya nu nyanak bakakak, eta teh sok dipasihan teko. Ageungna alitna teko, teh kumaha bakakakna. Upami nyanak endog dipasihan kopea, pami nyanak bolu tiung, pami teu nyanak naon mah kacang 2 korma 4 tos. Nu penting mah paku urang teh menang ilmu bisa serinya. Da tadi tos aya pesen saur Pak kepala sekolah teh kedah aya humorna cenah di dieu mah da punten upami teh aya humorna pilih di kantun jamaah. Nya abdi teh rada sieun aya ancaman kitu mah. Tapi da abdi ge kedah ngartos nu ngulem ayeuna jamaah tiasa seuri, abdi pelebah uih kedah seuri. Ulah pas dibuka teh abdi daten baeud. Punten ieu mah punten supados raos sadayana.
Cari cing atuh da teu udunan mah tuh. Hei, ka sawahnya leres sepuh kapungkur mah tingali tos beres tarawani nyempogan galengan batur ngelehan saya makana batas tehnya daripada nyekot hak batur di pelakan peteuy di pelakan kadu di pelakan bawang di pelakan sereh di pelakan suraung di pelakan lampenas tumpang sari ngarana di anak meureun didahar ku pamajikan ku anak janten dosa kan eta teh meureun batas sawah batur api kolot baheula mah ieu mah di batas batu teh hoyuh digali dipacul maneh mah turunan keuyeub sugan hirup teh mah resep sih makana batas teh aya ka jelema nu kitu teh aya teh eta dina kadengeun aing mah tuman ka jelema teh mah turunan keuyeub teh jelema teh ta dikukuy semua betul sebal aing kanu kitu teh aya dahanapeun tenda jelema teh